Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur raubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langkunga disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-81. Mangsa Si Geot ngurunyung tina lawang, kalayan siga anu teu sabaran pisan, gancang bae Prabu Purwita maah ngaderek-dek sejam mapak nu anyar datang. Nepi ka pating-pating polohok sakabeh abdi dalam oge, da ari sasari maah Prabu Purwita teh tara kitu peta. Tong boroning ka jalma biasa, dalah sakaliun kadatangan ku gegeden ti karajaan sejen oge, sikepna teh tara nepi ka akawas mangsa harita. Nyangga keun sembah pangabatos, Kanjeng Prabu. Si Geot gancang nyembah kalayan rengku, mangsa Prabu Purwita geus aya di hareupeunana. Lah, teu kudu kikituan. Ayahnya bener hidup teh anu ngaranna Jang Geot. Leres pisan, Kanjeng Prabu. Siga anu dumadakan poho kana kalungguhanana salaku raja, ngan gabruk weh geus kitu maah Prabu Purwita ngarangkul Si Geot, bari jiung aya kana sababaraha kalina nunuhunan, alatan anakna geus ditulungan. Anging Allah anu tiasa ngadamang keun maah, Kang Prabu, abdi maah mung sakadar dijanten keun cukang lantaran, ceup Si Geot sanggeusna Prabu Purwita ngaleupas keun rangkulanana, bari jeung Pok Dewi nunuhunan. Prabu Purwita siga anu kataji pisanku sikep jeung kekecapan Si Geot anu estuning jauh pisan tina kasombongan teh. Gancang dikaleng, sarta dititah diuk dina kursi para dikipati. Samemeh diukna, kalayan pinuh ku tata krama, Si Geot maah nyempet keun heula rengkuh mere panghormat ka sakabeh abdi dalam anu keur araya didinya. Kabeuli hatena meureun, sarerea oge siga anu langsung resep ka Si Geot teh. Sakali Dewi, nuhun pisan, nya, Jang Geot. Prabu Purwita maah siga anu caan seubeuh nunuhunan. Tos wi perkawis eta maah teu kada disabit-sabit wae, Kanjeng Prabu. Euh dupi Kang Jaya sareng kulawargina, ka amarana.
Si Giot Guragiru mengkol keun wangkongan. Ayah, keurareu-reu. Ayahnya, ari hidep teh buda saha. Putra Emai sareng Pak Irman. Gebek. Nepi kakak tembong siga anu ngagebek si Giot maah sanggeusna nembalan pananya eta raja teh. Sabab ari niat maah moal nembalan sajalan terahna. Ngan, teuing kunaon, diwir jeong pikiran teh bet dumadakan pasalia. Teu salah geuning ngeunaan beja anu kungsi katrarima ku aing teh. Tetela bener, saupama diteleku Prabu Purwita maah masing jalma anu sakumaha luhung elmuna oge moal biasaun ngabohong. Ngarti ayeuna maah, paingan nepi ka siopan ngabeja keun perkara anu sabenerna oge. Kitu gerentesna hate si Giot dina mangsa harita, sajeroning Guragiru nyumput keun kareluasna. Tetela geuning pamiarsa, Prabu Purwita teh mibanda hiji kalewihan, nyatana henteu bisa dibohongan. Paingan ari kitu maah si ujat nepi ka abiluk ka pihak Purajaya oge, datayohna maah henteu bisaun ngabohong mangsa ditalek ku eta raja. Oh, dimana ngajrekna? Raja Purajaya neruskeun Dewi Panalekna. Eu. Teu kudu dilawan, sok wi nyarita sing jujur. Prabu Purwita siga anu geus nyaho kana kaayaan hate si Giot, anu harita keur perang jeung batina sorangan. Di lembur pamegaran, Kanjeng Prabu. Antukna maah si Giot mere jawaban. Alhamdulillah. Paroman Prabu Purwita siga nu bunga. Tibang kurang kerung ari si Giot maah mangsa eta raja langsung ngucap syukur sanggeusna ngadenge jawaban ti dirina teh. Jang Giot, sabenerna maah kungsi aya jelema anu nepikeun pamanggihna, kalayan dumasar tina pangalamanana sorangan. Cenah, di lembur pamegaran teh kungsi gumelar hiji orok anu pohara gedena. Tah, anu nepikeun beja ka kaula teh boga sangkaan, yen hidep teh ari baheulana maah taya lian orok nu eta. Jadi, kaula teh langsung nitah sababaraha utusan wi, anu maksudna maah seja mawa kolot hidep ka ayew karaton, ceup Prabu Purwita, siga anu ngarti kana kabingung si Giot dina mangsa harita. Bade dicanda ka dieu. Atuh teu pisan, Kanjeng Prabu. Teu jadi masalah rek jauh oge, da lain tarumpak kuda. Tapi bakal lumayan lila da nguriling jalana, henteu ngaliwatan wewengkon karajaan Walanggeni. Sok sanajan teu kungsi dijelaskeun perkara tutumpakanana, tapi si Giot oge siga nu langsung ngarti, sabab katembong umbut-umbutan. Enya, perkara janji kaula ngunaan hadiah sambaratea, nyatana sejang ngawin keun anak kaula jeung anu geus mampu ngubaranana,
engkewi ngadagoan nepika bener-bener jag-jag Dewi Siga Bihari. Prabu Purwita estuning dari pisan sajeroning nyaritana. Hehehehe. Sigiot maah siga anu serek nahan piseurieun, malah ngehke mangsa Prabu Purwita ngomong kitu teh. Nahabet seusurian, Prabu Purwita rada kerung. Hehehe, hapunten pisan, Kanjeng Prabu, abdi mah moal tiasa nampi, margi yuswa abdi mah nembe 12 tahun langkung sakedik, tembal Sigiot, bari jung masih keneh rada uhak-ehek alatan nahan piseurieun. 12 tahun? Boh Prabu Purwita, pon kitu Dewi jeung sakabeh abdi dalam anu tadi tibang ngaregepken kana lumangsungna eta paguneman, siga anu teu percaya mangsa Sigiot ngaku keun umur 12 tahun teh. Piraku umur 12 tahun sagede kieu teu bohong eta teh? Prabu Purwita siga anu serek percaya. Hehehe, kapanan salira oge uninga, dipayuneun salira maah moal aya anu tiasa ngabohong. Pikeun sajongjongan, dikitukeun teh Ari Purwita maah tibang hulang-huleng, siga anu bingung ku pipetaun. Kening kinten-kintenna saupami abdi ngadugikeun pamundut, Kanjeng Prabu, tanya Sigiot, kalayan nembongkeun paroman anu dariana keranan. Pamenta naon? Pek, Ari kadada kaduga maah kaula moal burung ditedunan. Perkawis hadiah sambaratea, ku abdi maah bade dipasihkan ke akan jaya. Nepi ke apa tinjarenghok Prabu Purwita jeung sakabeh abdi dalam oge mangsa Sigiot nyarita kitu teh. Teu bisa da kaula mah pantrang ngabohong. Jadi, kekehui anu boga hak narima hadiah sambara teh ngan ukur hidep. Ieu sigana maah kunci utama anu jadi kalewihan Prabu Purwita teh, matak nepi ka ataya jalma anu bisaun ngabohong dirina teh. Kapanggih ayeuna maah, grentes hate Sigiot, mangsa niu teup eta raja. Rupina, Ari eta maah henteu kalebet kana ngabohong, Kanjeng Prabu, margi salira maah henteu kantos jalir kana janji. Atuh abdi oge kersa nampi, nanging hak abdi badee dipasihken ka akan jaya, ceuk Sigiot, sang Geus ngomong sorangan dina jero hateena. Sabenerna, Ari Giot maah matak ngomong kitu teh alatan ngadenge kretek dina hateena, anu kiwari Geus jadi hiji kayakinan pikeun dirina. Tibang hulang-hulang Dewi bae pikeun sabaraha jongjongan maah Prabu Purwita oge. Abdi maah ngaraos sapuk upami Nyimas Putri ditikah keun ka Raden Jaya teh, Kanjeng Prabu. Antukna maah aya salah saurang abdi dalam anu nyarita. Muhun, Kanjeng Prabu, asa nuruk cupu pisan sareng Raden Jaya maah. Nu sejen milumairan. Prabu Purwita tibang rutret ka abdi dalemna anu pating celengkeung, sarta panungtungan ngareret Dewi ka Sigiot. Tapi, kira-kirana hidep ridho sopamana kitu? Hehehe, dingah nu aya ari kanggo abdi maah, Kanjeng Prabu. Nya engkewi atuh perkara eta maah urang badami keun Dewi jeung jinisna.
Aihnya, Ceoki Raksa, cenah maah hidep teh nyangking ilmu Nyimas Nurmala. Guru, atawa naon kasebutna ka anjeunna teh? Sumuhun, pun guru ema Nurmala maah. Nanging, da parantos asa ka sepuhnya lira. Engke oge, upami parantos mendak waktu anu esae maah, ku abdi bade ditepangkeun sareng Kang Jaya. Pasti bungahaun pisan. Jadi, perkara ilmu ngubaran oge, diajar ti Nyimas Nurmala. Hapunten pisan, teu kedah tataros kana perkawis eta maah, Kanjeng Prabu. Beda Dewi urusanana meureun antara ngabohong jeung embung nembalan maah, da buktina, si Geot oge teu salawasna kudu mere jawaban kana pananya eta raja teh. Ditembal kitu, Prabu Purwita maah tibang neu teuk, siga anu keur ngira-ngira anu jadi alesanana, pangna si Geot nepika embung-un ngajawab kana pananya ti dirina. Tapi, teu mangsa Prabu Purwita oge ari geus puguh Geotna siga anu hayang ngarusyahkeun perkara eta maah. Nya geus atuh. Hayu, ayeuna maah urang nepungan siningrum. Pasti bungahaun pisan geura bisa panggih jeung hidep teh. Siga nu ngemplong si Geot maah mangsa eta raja ngureunan rumpuyan panalekna teh. Mata, gancang bae unggeuk mangsa diajak nepungan Nyimas Ningrum teh. Tunda heula kayaan di Karaton Purajaya. Ayeuna, urang sampeur Dewi kayaan di lembur pamegaran, persisna pisan maah di imahna Kang Irman. Dina mangsa harita, sareng senang ngalakonan sholat maghrib teh, Nyi Dangding jeung kulawargana Kang Irman maah ngadon ngariung Dewi di patengahan. Tapi, teu ngawarangkong, Mang Apud jeung anu sejenna maah tibang narempokeun paripolah Nyi Dangding, anu keur sila bari peureum, kalayan dua dampal leung una anu dirapetkeun dina hareupeun dada. Teu lila antarana, nya, Nyi Dangding beunta. Geus dareukeut pisan. Omat, caricing wi di imah. Nyi Dangding rutret ka anu diajak nyaritana. Geus melengkayaan sigana maah Nyi Dangding teh. Kang Irman jeung nu sejana tibang arunggu. Ret, Nyi Dangding ka gigireunana. Teu kungsi tatanya pribumi oge mangsa nempo pamolah eta nini-nini anu sarupa kitu teh. Datayohna maah geus dibejaan, yen Nyi Dangding teh dibaturan ku makhluk goib anu marengan. Pangeusi eta imah, saurang oge taya anu nyarita Dewi, Mang Apud sakulawarga tibang nareu teup ka Nyi Dangding, anu katembongna nepi ka ati rancung-rancung enggoningna dedengekeun kaayaan di luarun imah. Geot kaluar siah, koplok. Teu lila antarana, kenyawi, kadenge aya ngoleweuh ti palebah buruan. Teu ditembalan, Nyi Dangding tibang rutret sarta mere isarat sangkan jarempe, ka kulawargana Kang Irman anu katarembongna nepi ka ngadaregdeg siga anu kasiunan pisan. Geot kaluar, bebel, atawa diduruk siah ku aing imahna. Ti palebah buruan, kadenge Dewi anu jojorowokan. Jung, geus kitu maah Nyi Dangding cengkat tina diukna, sarta kebat kaluar ti eta imah. Ki Wulung Sugi jeung si Pancung Katut dua balagna oge gancang nuturkeun. Kacaangan ku ngetetna cahya cempor anu ngadaplok di teras imah, barang panto dibuka teh, tetela di palataran eta buruan geus pating jarega welasan jalma. Anu opat diantarana mah taya lian abdi dalam mangkuranda jeung abdi dalam jalamarta, sarta si Kurai Katut si Jemblong. Enya, anu nganteurkeunana meureun ari Jemblong jeung si Kurai maah, da bubuhan anu pangapaleunana. Mangsa nempo anu ngurunyung ti eta imah, nepi ka pohara ngagebegna abdi dalam jalamarta jeung abdi dalam mangkuranda maah, siga anu geus wauheun pisan.
Hahaha, hirup keneh geuning sia teh. Dangding, ceuk abdi dalam jalamarta. Sanggeusna gura-giru nyumput keun karwas dina paroman beung utna. Teukum sinembalan, kalayan katembongna siga anu antar pisan Nyi Dangding jeung nu sejena patingko jengkang kaaburuan. Abdi dalam mangkuranda jeung anu sejena gura-giru malundur heula. Montong pitilueun kana urusan aing siah ari masih keneh hayang hirup mah, Dangding. Abdi dalam jalamarta sosorongot sarta tutunjuk. Heu. Nyi Dangding malah seweurian. Nempo kitu teh gancang bae abdi dalam mangkuranda maah rutret ka sababaraha abdi dalam jeung ka para prajurit anu marengan dirina, minangka isyarat sangkan sagancangna maraju pikeun makalangan. Tong di dieu, di ditu, ambeh rada lega, ceuk Nyi Dangding mangsa pihak musuh rek patinggara jeleng pisan. Kituna teh dibarengan ku tutunjuk ka hiji palataran. Jeleng. Sanggeus ngomong kituna teh gancang bae Nyi Dangding sapara kanca patingga jeng ka hiji palataran, anu rek dijadikeun tempat makalangan. Nempo kitu mah pihak abdi dalam oge gancang nutur keun. Nepi ka antukna, dua pihak anu rek ngadu jajaten teh patinjarega paharup-harup, dina jarak anu kurang leuwih ngan ukur 10 meteran. Pek, marajuti heula. Nyi Dangding rutret ka Ki Wulung Sugih jeung ka anu sejena. Mangsa Ki Wulung Sugih jeung tilu baladna maraju salengkah, ari Nyi Dangding maah malah mundur heula nepi ka aya kana sababaraha lengkahna. Hahaha, malah ngandelkeun cucunguk, sia. Gancang podaran, ceuk abdi dalam jalamarta. Kojengkang, opat abdi dalam walanggeni maraju sababaraha lengkah, sejata tantatan pikeun yang harupanu jadi lawan. Ari para prajuritna maah teu kungsi pitilueun, datayohna maah geus bisa ngukur kana kamampuhanana sorangan. Hahaha, pek sia maraju, kutil. Si Pancung tutunjuk pinuku panangtang. Set, gebur. Taya nu ngomong Dewi, opat abdi dalam meh bareng mareta,
sarta teu kungsi lila oge unggal sapasang leungeunna dumadakan patinggal lebur, di bulanku cahya anu kelirna beda-beda. Ya Gajeleng saat suwo. Bareng jong jorowokna, harita keneh opat abdi dalam patinggarajeng sejang ngayakeun panarajang anu munggaran. Suuh lep. Kiwulung sugih gancang ngelokeun sirah, mangsa paurup abdi dalam anu keur jadi lawana geus rek keuna pisan kana sasaran. Sange prosna panarajang lawan, kalayan sakilat kiwulung sugih oge ngayakeun panarajang balesan. Seak. Dina kayaan nu semudongko, paurup kiwulung sugih nyurup sarta lempeng pisan rek ngarah ke keplong. Tapi, abdi dalam anu keur disanghariupanana oge lain jalma jore-jore, gancang bae ngagiwar, sarta langsung ngayakeun dewi panarajang balesan. Suh, gilek, lep, plos, des. Antukna maah galungan di eta patempatan teh lumangsung kalayan pohara pisan ragotna. Boh ti pihak kiwulung sugih, pon kitu dewi ti pihak musuh, estuning garesit pisan enggoning suat siat ngasup keun panarajang, sarta sakaligus bulag gilek babalicetan dina mangsa nyingkahan runtuyan panarajang tinu jadi lawan. Kaur galungan jeung bangsa dedemit meurun, datau ka jeung goning ari anu kaur disangareupanana maah, Jadi, nini anu basa sore teh, anu ngerah keun dedemitna meurun, sarta datangna ka dieu teh ngahaja rek nulungan kulawargana Jang Irman. Ngan teu nyangkawi kuring maah, ari sugan teh jalma biasa. Nya. Tapi, kumaha mun eleh, Jadi karunya ka kulawargana Jang Irman kuring maah. Maung peung aya kasembetan anu hade, hayu, urang sumput keun Jang Irman jeung kulawargana. Sus, tong wakang aya keun tindakan, tempo keun mihe ulah. Kitu diantara galecokna sababaraha urang warga, anu tetela geus mimiti narumputan jurjol ka eta patempatan. Enya, alatan ngadenge anu pating jorowok sarta pating keuleweuh sigana mah mata kitu oge. Tuh itu naon, Saurang warga nepi ka hari weus-weus ngabejaan baturna, mangsa celak-celak nempoan sababaraha cahya biurung anu pating suruh di awang-awang. Tikeun sakedapan maah, kabeh warga oge jadi marindah keun paniuteupna ka awang-awang, ngadon nempo keun pating suruhna cahya biurung anu mingkin lila mingkin ngadiukeutan. Lain warga wungkul, dalah ngidangding jeung abdi dalam jalamarta katut anu sejena oge sarua, paniuteupna teh jadi museur ka awang-awang, bari katembongna semu kurang kerung alatan teu nyaho perkara sahasahana anu daratan. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongen teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Ka anu gareulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis mermaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun amjar lawan raja bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.